Bismillahirrahmanirrahim. Pi ayyi suratim ma dina rupa anu mana wae. Makna teh jaidatun. Ma panambah. Syaa janten teu gaduh logat ari ma jaidah mah, ma panambah mah. Syaa anu ngersakakeun Allah. Allah teh alladzi khalaqaka teh inu nyiptakeun anjeun. Rokaba nyusun Allah ka anjeun. Surat Al-Infitor ayat 7. Makna nama kieu Allah nyusun anjeun. Ayat 7 ayat 8. 7. Oh nya 8. Salah ieu mah 7. Ieu 7 deh memena. Jadi salah. Cetak nah ieu. Surat Al-Infitor ayat 8. Maknana teh kieu ya, Allah nyusun anjeun dina rupa anu mana wae, tina pirang-pirang rupa anu iktadot ha masyiatuhu, anu ngahukuman atawa anu ngersakeun kana eta alati kana surah naon masyiatuhu kersana Allah mintulin wa qasrin rek jangkung atawa penek wadukuratin wa unusatin rek jadi lalaki atawa jadi awewe. Dina ayat 8 ieu teh kapan cek Allah dina ayat 7 bahwa Allah teh alladzi khalaqaka. Allah teh hiji anu nyiptakeun anjeun. Nya. Asalama anjeun teh eueuh. Tuluy ku Allah dinaonkeun. Diciptakeun, diayakeun jadi we naon? Aya. Sanggeus diayakeun teh anjeun teh teu cukup diayakeun ku Allah tetapi pasawaka. Allah ngajadikeun dedegan anjeun anu papak. Maksudna anu papak teh salimal a'do. Anu salamet anggahota badan anjeun. Bahkan paadalaka tuluy ngajejegkeun Allah teh ka anjeun teh kana bentuk anjeun teh teu aya anu panjang sabelah lamun leungeun, lamun suku teu aya panjang sabelah akur duanana cepil, sugan erbing sabelah, soca sugan gede sabelah, irung sugan liangna gede sabelah, henteu kan nya. Jadi ku Allah teh dijejegkeun anjeun teh. Bahkan fi ayyi surati marokab sa'arokabak dina ayat 8 surah Allah bentuk atawa rupa anjeun ogen ku Allah dikersakeunana teh. Deal rupana kieu tuh. Pajak rupana kieu tuh. Kusaha eta teh rupana deal kitu, rupana pajak kitu teh? Ku Allah dikersakeun ku kitu we rupana teh. Teu akur. Mangrebu-rebu jalma di Sarakan aya 1800 jalmi leuwih. Data anu akur beungeutna teh. Hah? Aya kumaha? Kapan kemar eta? Beda deui kemar mah. Sok teu anu akur. Coba lamun lain Allah nu nyiptakeunana. Mal anu bisaeun kitu. Bareda we. Dalamun akur mah meureunan wajah jelema teh hese ngabedakeunana. Mana deal, mana pajak, sakajeng saki ge sok harese ngabedakeunana nu kembar teh. Tapi ku Allah teh kakawasaan Allah kersaning Allah eta
wajah jelema da beda-beda. Sugan pajak teh Pahili jeung Raffi Ahmad moal ya aku Allah dinaonkeun disusun bentukna teh nepi ka oh ieu mah pajak wajah kieu teh oh ieu mah deal kan beda-beda. Aya anu ku Allah teh di hideung non teh jadi jelema hideung warna kulitna teh jadi jelema warna kulitna beureum bodas. Aya anu dijadikeun ku Allah teh jadi jelema jangkung. Aya anu ku Allah teh dijadikeun jelema penek. Aya deui nu ku Allah teh dijadikeun lalaki. Aya deui nu ku Allah teh dijadikeun awewe. Ta eta teh kersaning Gusti Allah. Sugan pesen orang teh hayang lalaki. Bisa wae boga naon mah. Boga kahoyong mah tapi tetep Allah anu naonkeun, anu ngersakeun. Nya. Tah kitu eta teh surat Al-Infitor ayat 8 teh bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melawan kekuasaan Allah dan tidak ada seseorang pun yang dapat menandingi kersaning Allah. Mal bisa.